coba beas beak dengan sangu coba. Ya Allah, kia-kia teuing ai hirup urang. Koplok gablek salah kita. Pusing, aing mah pusing dah. Tapi gablek salah kita gak jeruk wae atuh Kang. Ini memang dah. Yah. Hayo lain mau usaha ka ditu. Ieu aing teh ngejo beas beak tuh. Da nggak sangu mantak naon usaha nu balik atuh sia teh. Kasawa duit na naon na mantu. Cenah mantu. Mantu. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari musibah ya Allah. Berantakan dulu. Kayak gempa itu. Bi, tadi aya gempa. Naon sih? Eta meni berantakan. Geus gana coba lah. Keur parusing kieu teh da. Datang jelema kos kieu. Eta tadi berantakan dinya. Berarti geus pusing ieu teh geus hayang-geusan rumah tangga teh. Ditambah deui ku maneh. Rek naon coba ka dieu? Sok resep engko ibi teh ih. Naon? Gelis teh Bi. Geus cicing coba urang teh keur parusing, geus teu kuat ieu teh hate teh ieu geus teu kuat geus aduh. Ieu. Neng mah rek nanya geulis teu. Teuing. Cor teuing bora hayang nempok aing mah. Ai si Amang ka mana Bi? Mantau dari tuh dititah mantau. Ih, sudah mantap pendapat ka si Amang. Tuh tingali sakieu teh panggeulisna. Geus geulis tah geus. Keur parusing kieu teh deui. Datang jelema kos kieu deui lah. Be, abang kemana Be? Amang mah tuh kali tuh mantau. Cari mana naonan deui. Malah rusing teh mah ieu. Maneh deui ditambahkan. Iya datang, iya jol, aduh ya Allah, biar mau buka pusing, ayolah hidup kos kiwa teh. Nah, ngerti mana dong? Nutur kan si cuma tadi tuh. Pusing dia telah. Sesaluannya di mana gimana tuh gitu ganjin nanti bang udah budak kaos kayak tuh ya. Masa itu udah mereka nganjuk beas karek naon. Nangis ya.
Ih, ya, kurang ajar. Aku takut kali.